Lanjut we keula atuh istirahat lah sakedeung da capek. Bungan satu mana ngajak ka dieu nyaho tukang dagang di dieu teh mana belegu ki. Kan urang kitu nyaho bakal pikieun atuh Pak. Mata nyang kema mendek ulin teh cing pugus ya teh meteu sangsara jiga kieu ngarti maneh. Moal aneh we kalancuk teh. Boga sopan santun teh si maneh. Tuh jadi we maneh. Tuh maneh ge teh sopan. Goblok sia mah. Sopan santun aing mah digadekeun goblok atuh sia. Take meuli kutek meureunna digadekeun sagala. Tah dulu yeuh emang kutek aing alus goblok sia teh. Putut teh sia mah. Alus oge menang mentat kamar urang kan tadi maneh nyukur. Har, geus apa sih wae lieur maneh mah ieu kumaha masalah beuteung anjing kekeramekan kata mindset modal teh teu diisian mah. Dahar talamotan kutek. Bangsat, nang goblok bangsat. Yang aing corona itu Cuangki. Ngarti anjing semujan jadi angger tepayu dagang cuangki. Aduh. Tuh aya tukang cuangki daripada teu kieu mah mending geroan. Mang! Kadieu Mang. Celeno anjing. Oh, mohon mangga. Mangga nih. Di heula Mang, salika Mang. Naon neng cuangki? Kela Mang sabar heula nya. Atuh, ieu mah godaan deui wae euy, atuh. Saena deui wae ieu mah tuh. Rujit sia bako. Teh tukang cuangki teh kasetnya. Heeh, rada lumayan ya. Hampura mang mah tos rumah tangga, tong ngaganggu. Can we dek ngaganggu maneh meni pede pisannya. Sok tanyakeun atuh. Mang, ari Mang teh asli orang dieu? Asli atuh teh, mang masih orang dieu, ti lahir oge. Mang orang Lebak. Anjir, asli Mang eta teh orang dieu. Asli orang Lebak, teu ngabohong Mang. Asli atuh mang mah orang dieu. Ti mulai ti Lebak nepikeun ka Tonggo, mang mah warauh. Wah, menya Mang. Anjir, ada pisan si Emang kebenerannya. Kabeneran naon neng? Rek hajat nya, rek borong. Lain Mang, kabeneran aya Emang nu apal jalan. Abi rek nanyakeun ka jalan raya teh ka mana Mang? Kita tadi abi kasasam. Anjing orun makom anjing sia nih ujit ninggalin lagi aing mah bako lieu ceng euy aing atuh biar kunaon lain ceng kasih esme euy datangan wae kitunya ya hari cek Mang Aceng mah mending datangan we atuh dan maneh teh asa kira-kira maneh yakin mah lain kitu ceng justru urang teh yakin euy eta si waduk aing maneh yakin aku naon coba ari datangan sieun embungeun euy hari teh didatangan sieun naekeun deui puguh euy duh yang geus atuh ngarapuguh mah telepon heula nomor telepon ceng nomor cangcut goblok nomor telepon atuh sok telepon geura ya geus atuh keula mang telepon ku adadan dadan rujit sabako keula cicing atuh kudu aing ningali Aya telepon ti lalaki nu di Pikabogo. Halo Aa. halo neng Aa bade kadinya wiosnya Oh. Abade ka dieu bade tahu sabaraha? nya ayeuna atuh neng kedap deui wios Nya wios atuh Aa. Sok we ka dieu. tapi di bumina ya sawae neng Teu aya Aa ngan aya abi hungkul. nya atuh antosan Aa kadinya Nya entos atuh A. Ku abi diantosnya. kumaha daekeun hajar wae kitu Ya babay Aa. hajar langsung tong dilalakeun anjing aya tuh nya gitu nya siap salah aing ini dikit lagi ayo tuh nya ceng anjing kali kolot wae siapa ayo ceng sok jeung saena
deg-degan. Iya euy. Ah, balik deui ah anjing. Ah, tapi kita geus lebar euy namun teu diteang mah euy. Ya, aing geus bae ah cobaan. Jing, goblok ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, sora nama sora si A eta. Ka dieu kalebet. Ah, sia, Neng. Ah, kalebetnya. Neng, nyari wae. Nya A. Ngaju arangkat. Alah, kebenaran pisan atuh ieu mah euy, aduh. Si A mah. Naon si A nih sok bikin GR wae. Nya santai we atuh Neng. Da ku age moal ku kumaha, da mah anu sopan teh ya. Nya A percanten. Tapi ngomong-ngomong, A bade eut atana bade ibak. Aduh anjing. Kakareken aya tamu di tawaran mandi. Bade eut naon panggitan Neng? Tah eta maksud teh A. Bade eut naon? Ah teket dah, wios we, nuhun. Tos we nama A mah kanu intina. Ari Neng teh nya ah, Kak. Ditemak cigana ieu mah aduh. Sugan we ditarikan kawin ah. Jawab Neng, aing kalasua seuri, aya Neng cager. Cager atuh A. Nya Neng teh aya rasanya ah ka A. Ya mudah-mudahan we atuh urang teh jodohnya. Asik. Nya tadi teh intina teh naon A? Kusabab Neng aka A bade nambut artos 2 juta kanggo mayar hutang. So ganteng. So iye. Nya permisi sopan rek nginjem duit kan itu ini. Tebu tol lalaki kere. Cinta-cinta sabodo teh teuing aing mah teu dikawin oge. Ini kan itu ini. Ongkonya Kak. Bodoh, nginjem duit liar ini. 2 juta Neng. Ah, sabodo teh 200.000 ge mau diberek ku aing mah. Ongkonya Bodoh, ini kan itu ah. Cek. Teh, hayu buru lanjut loh. Ah. Kumaha sih? Kada repot-repot nuhun. Tos we A mah enak mah dia tutup poin. Anjing tutup poin.